Ai sia. Kakak memaksa sia teh marinjem teh. Aduh. Kasihan naon atuh Bang. Jadi tambahan sok. Abek nginjem heula duit jangan ke bengkel motor, Wak. Sia eueuh kakapok goblok kamari geus pinjam duit sia kok. Nya. Aing daripada ulang centul kieu mah mending kene ngojek juga nama euy. Kamari usaha ngadeo nyut banget aing pejet aing mending kene ngojek kayaknya mah manfaatkan motor meskipun buruk tapi kudu jadi ngasil tuh nih motor. Bener cek wadaya aing kudu da usaha daripada ngadeo wae dicilakaeun karasa langsung ku aing bebek banget berapa wae aing tuh bisa kemana-mana hirup di bagong hirup daya motor niat arek usaha tuh waras deh motorna aing nya apes-apes teuing hirup. Oh, atuh Bang. Adi mah itu aya dengan naon? Aya asinan sambal tarasi peuteuy. Jig, Tahu lauk. lamun nama ada hayang barang madang jeung lauk. Heeh. Bawa ke jona tas sia madang di dieu jeung lauk. Oh, ku aing geus sair heula. Hayang kipas mah beung sia ku aing. Udah Manya aing dahar jeung asinan, Bang. ini sia kerek madang di ruah bisanya kunyuk teh ah. Ngamuk sakitu ge. Bal teh. Niat teh horas mun heset teuing jalanna. Niat teh bener babari ngalana gebak aing tungtungna. Kemana nya umpat aing ieu? Aya nangan duit ka mana teuing ampun capek layat buka euy sugana bisa mantuan aing na bengkel motor. Aing ieu. Mang ngararisan. Naon sia wong? Di trojol we tadi naon? Nyalse. Nyalse nama da aing can aya anu ka dieu. Oh, kebenaran Mang. Motor orang mogok. Di mana, Bang? Di mana? Si ulin bawa mogok ka dieu ngadean ku aing. Ih, kalau Kang Ece mah. Sidik teh hirup-hirup acan hese mawana Mang. Dorong sia step ka dieu. Itu step kumaha? Mun erek mah Mang layat buat step. Euna, Bawa motorna. euna. Ya. Nah, Ya apa tuh? Ambe teres. dagu bensinan wong. Ke bensinan heula. Ti sia duitna heula wong. Aing eueuh duit kapan aing can ngararisan. Sidik urang ek usaha Mang. Can boga duit, motorna mogok manten, engke wae tuh sakalian. Ajis teuing ari ngajuk deui mah aing embung ah. Keur mah ge eueuh bensinan. Atuh Mang, Tah, moal. wayahna Mang bantuan. Moal Ngojek heula Mang. Ojek, bahana ngojek teh buatanna. Bukan motorna ge kan hirup. Hadian heula jeung ditu tadi saing ditu mah. Tuh Bang ngomeankeun heula Mang wayahna, engke dibayar urang mun geus ngojek. Iraha meunang ge sia teh wong. Atuh ayeuna daek usaha mah Mang kege urang ngojek menang duit Mang. Heuh eta mah iraha meunangna, aing hayang ayeuna duitna ge. Heuh bantuan heula, sina hirup heula motorna. Ayeuna mah teh dibantuan hirupna mah. Heuh sok disetek Mang. Obat bensinna beak nu aing sia mah nya. Atuh make duit Mamang heula. Koplok teh sia mah make duit aing sagala. Justru aing teh boga duit teh tadi ge ngararisan can meunang pan. Tuh,
Kopet pisan aing. Ya. Urusan amalna aing mah. Gua kolot teh. Korek. Koman. Gua aing kita ngarisan cungur sia teh beungeus sia cungur. Buntut kasiran. Keluar kan itu tuh aing tadi dia tuh ngojek karena balong tuh. Beri. Kayak itunya si Abah. Sugan yang sugan we. Era-era genan. Baik nulungan, akhirnya karena bener mah. Aku mau ke si Abah. Bah. Alhamdulillah, Bah ya. Tamang, Bah. Alhamdulillah. Di mana, Wong? Nah aja, Bah. Ngajak ka urang. Mohon. Kayak Yogi. Yogi naon? Nah, ngobrol lah. Pada enakeun. Ya Pak Yogi. Mau jauh si koplok nih. Terus datang ka dieu. Bah. Kieu pantar dari tanotnya, Bah. Tapi teh kemari loba teu bener hirup teh geuning. Apa? Bisa kudu dicaritakeun. Si Mike kitu wae hirup teh. Nah, abdi teh coba, Bah. Kan tadi teh pamarang-marang abdi teh nya. Ngojek tadi nama, Bah. Dek motor abdi teh mogok. Sabi geunan. Abdi geus usaha, hayang ngahadean motor. Datang ka Mang Dayat. Duh, jong, Bah. Ulaheun. Abdi nundah lah motor teh nganjuk tadi nama ke abdi abdi geus ngojek. Abdi dibayar. Saya nama ya pamarang-marang abdi teh kaingetan ka Abah geuning. Ai Abah pan baik hati dan budiman. Soleh katalah nanti kita ke batur teh bitek mah kumaha ka Abah. Oh, urang atoh mana ekobah mah, ek bener mah, erek usaha mah. Ngadukung pisan. Kan, aya erek mikumaha mah. Sarua urang ge lain teu hayang. Urang ge mikumaha. Anjing kumaha bahasana tuh. Pasti mikumaha naon maneh teh? Nya Duit. eta Bah, kan abdi teh ek ngabengkel teh cek abdi ku Mang Dayat, abdi teh dibere ek nganjuk teh. Pamarang-marang aya Abah gitu katalana Abah teh. Soleh, sok mantuan anu butuh, nalangkan susah. Gitu. Tuan sok urang ge kana butuh mah heueuh, butuh nu puguh heula nu butuh teh siga. Kan abdi ge puguh, Pak. Ya puguh. Yang ka maneh ge lain teh hayang nulungan, da lain teu boga duit. Duit mah boga kan cari cokot. Una tuh Bang. Saya nu aya di Abah. Tah kabeneran. Urang ge mah keur eueuh. Keur eueuh cari cokot urang duit mah aya cokotan 10 juta ngan keur haroream nyokot lah paling ge isukan. Keur teu purun. Aya cokotan tinggal nyokot babaturan. Tadi teh kuda ulah cek aing teh kewe. Cokot teh langsung. Jadi ayeuna mah kebenaran keur eueuh. Lain eueuh duit mah cokotan ge aya. Ampura wong. Mane teh atuh suku berusaha sorangan ulah ngadalkeun we urang arum nyamari jeung ka batur. Kumaha we carana atuh usaha lain aya hayang niat bener kudu berusaha. Carana kumaha ulah umarinjem we ka batur teh. Komo boga kalakuan siga kamari-kamari mana batur teh hayang percaya ka maneh. Dina baroga duit tage ye. Urang mah bager jelema soleh jelema bager. Mun aya mah da kurang dibikeun ngan urang aya si duit mah cokoteun. Bah, abi ka dieu teh nginjem duit. Lain nek ngandakeun ceramah ti Abah. Pancen nyebutna Abah aya duit. Cika tuh Bah bantuan. Abi teh hayang bener ya, Bah. Ai sia. Kakak memaksa sia teh umarinjem teh. Aing lain eueuh duit mah aya. Ngeun aya lagi teu hayang mereka sia. Nuhun, Bah. Tapi bener kalakuan teh kalau dipercaya ku batur. Ini. Kamu gitu. Keun ku aing. Entok, sini entok. Itu ada yuk, Pak. Ye. Kan ye. Iya, Iya, bijil. Kumaha, Bang?
Wah aing telepotan sia mana ka diaktifkeun kumaha maneh teh? Wa saya kuota Tapi geus meunang duitna. acan. Abi teh kadi teh sakalian. Sakalian naon? Kan abi teh wa bade usaha jang bayar ka wa. Ngan tadi teh pas isuk-isuk abi erek ngojek. Motorna teh mogok wa. Nah kumaha wong pan cek aing teh tadi usahakeun pan aing duitna rusuh eta mah. Ih, wa. Abi ge sanes teu ngausahakeun. Abi bener-bener eta mah wa. Abi insaf. Abi ek ngojek. Heh atuh lain ngojek lah Kak. Nginjem duit maksudna kumaha teh? Wa, puguhan. Motorna teh mogok wa. Terus abi ek ngojekna kumaha wa. Nah atuh lain omean pan loba bengkel ieu sia mah. Lah jadi alasan motorna mogok bogan teh sia motorna. Ayo wa, aya motor wa butut-butut genan. Ku abi teh tadi teh geus ka bengkelkeun. Ngan kitu teh tadi ka Mang Dayatkeun, Mang Peuyeum. Aku Mang Peuyeum teh kalau diusir. Pada abi naik nganjuk. Cek aing ge sing bener sia teh kalakuan teh da baturkeun rajisieun atuh. Aya wah duitan mah da geus nyarahueun kalakuan sia atuh da beja-beja. Sing bener hirup teh ulah sok tupati buka batur ya. Lamun nipu ka saurang ge di alam dunya. Sia teh batur teh pabeja-beja dari mulut ke mulut. Ai sia atuh dah. Kumaha maksudna ayeuna? Mun maksud abi ka dieu teh wa, abdi teh yang bayar utang ka wa. Harus atuh kudu. Kan abdi ek ngalah duitna motorna mogok. Abi ayeuna ka dieu teh ek minta bantuan ka wa. Abi ek nginjem deui kanggo ngabengkel motor wa. Nginjem duit ka aing sia kunyuk. Panu kamari ge can bayar sia teh. Mikir wae teh sia teh babah, nu kamari ge can bayar nginjem deui duit ka aing. Bayar heula nu kamari sia kunyuk. Pan uhun wa, abi ek bayar. Hah bayar atuh sok motorna we ka dieu kan ku aing dibeuling ka ditambahan sok. Abi ek nginjem heula duit jangan ngabengkel motor wa. Sia eueuh ka kapok goblok kamari ge nginjem duit sia kok. Nya. Itu babah teh sia. Teu mikir pisan nu kamari ge can bayar. Bayar sia ku aing lamun teu bayar ke sia ku aing pejet. In. Aing kalau ka diamuk areusan amalna jalma. Ampun teuing. Ku abah diamuk, ku adoyok diamuk. Ih, aing bener-bener nyeri hate ieu mah. Aing mau eleng geleng. Sia kunyuk heset-heset kalau naon sia teh kunyuk? Teu wa, ieu mah penting. Ka dieu geura wa. Penting naon sia teh sok we ngomong. Penting pisan. Abi teh sebenarnya mau ngomong wa. Ngan kumaha deui nya? Ngaganjel wa dina hate. Ngaganjel bener wa. Ai kitu masalah naon? Kan tadi teh abi teh sami kasih abah sakedeung aya perlu abi genan ngan teu nyangka wa teu nyangka pokona wa Teu nyangka kumaha sia teh sing bener ulah berbelit-belit babau si kuaing centang deui sia. tapi wa ulah emosinya Heuh kumaha sok? nya cek si abah teh kieu ada cenah juong apal teu cenah ka si Wardoyok nya Uluy kumaha? cek we kieu cenah beutungna di bedroom cenah wa Nah sia nyebut. ih wana ulah ngambek ka abi ieu mah cek si abah Anu wa. bener sia teh ulah ngadukeun aing kehet. Ih, abi mah bener wa. Ilah abi bohong atuh. Lamun teu mah. Yo, terus geura wa nyebutanna teh. Coba meuni hidung cenah juga areng. Iya mah wa. Nyebut hideung ka aing kehet. Abi mah ngawartosan uwa. Eta mah ek percaya ek henteu teu sawios abi mah wa. Piraku sia teh ngomong gitu ka aing lah. Serius wa. Abi mah mun aya 10 rios mah 10 rios wa. Eta mah teu langkung uwa eta mah ngan lamun jadi uwa abi ek ngamuk abi mah wa. Saha eta teh ngomong gitu teh? Si abah Jack wa. Lamun uwa jadi abi, lamun abi jadi uwanya. Abi mah geus ngamuk. Teu percaya aing sia teh piraku. Mang Jack ngomong gitu ka aing. Ih, deket abi pisan wa, ngan abi teu wani ngarekam, da eta mah privasi. Abi mah ngabejaan ka uwa teh. Nya, Kumaha we cenah? ya nyebutna teh kieu ya wa. Beuteung uwa juga drum. Terus kulit uwa teh meuni ireng hidung. Piraku jugjung ngomong gitu wae kehet sia teh sok Nya duka kadang-kadang teuing. pisan. Meureun uwa aya masalah duka kumaha eta mah wa. Ngan kieu we wa, eta mah percanten ek henteu. Ngan lamun abi jadi uwa, dipiteskeun ku abi mah wa. Lamun uwa aya kawani eta ge. Ya pa nuhun. Anjing mang jika aing ngomong pararadu awas ku aing mun papanggih goblok nyebut aing. Heueuh sing aing hideung sing aing buret teh ge mentong diomong-omong ka batur. Awas ku aing goblok mun papanggih.
jauh kinjem duit mana mah. Tuh bah, itu ya mah bah, asli ya mah bah. Penting naon? Pokoknya mah, abi mah ya mah, hati nu main bah. Abi lamun teu inget ka abah mau ngomong bah. Aya naon ai maneh? Wadoyok bah, Kunaon? ka abah. Sagala abah disebutan. Abi ge kaget bah. Ngomong segala rupa tentang abah. Ngomongkeun urang. Nya, Naon cenah si goblok? tapi abah ulah emosi nanya. Iya, cek wadoyok. Abah jeknya. Peot, Anjing, geus kedot. bener si Badoyok ngomong gitu ka aing. Iya bah, kuntuna geus areuhan. Goblok naon maksudna ngahina-hina fisik aing. Uyuhan, Kudu aing gowohan aya ge. Atuh anjing teu ka dihina kitu. Uyuhan Bener. kan bah, uyuhan ek payu ka awe genan. Eta awena mun daekeun ka abah, apes cenah bah. Geus kulitna hidung, culina rebing, irungna jiga Pinocchio, kumisna goreng patut segala rupa bah diomongkeun. Abi nyeri hate bah. Ka aing nyebut hideung. Nya, bener bah. Pan mana nage sarua hideung goblok. Teuing bah. Abi ge teu ngarti eta ka abah ujug-ujug ngomong kitu. Anjing kurang ajar aing teu Badoyok. Saparkeun bah. Lamun aing jadi abah, bebek tah wadoyok bah. Lemok. Diaradu sia teh ah. Oh. Boy antep si negara lut aing mah. Si abah jeung si wadoyok si negara lut. Duana nagenan keket mengkene kopet. Teu pira aing pinjem duit, aing teh hirup bener. Itu marere. Oplok teh aing ge keun sina diaradu lah. Ngadu kencel masih cumur. Aduh, itu ayam mangjek. Si Badoyok Tadi cek si Jiwong nyebut hideung ka aing yang bulet teu awas ya ku aing. Badoyok. Naon maksudna sia ka aing ngahina-hina mau Ka aing nu nyebut hideung sabab bucitrek naon maksud sia we cek aing goblok. Mana anjing nu ka aing nyebut hideung goblok? Sia ge sarua hideung. Nah aing nyebut hideung ka aing sia teh. Sia cek si Jiwong ka aing nyebut hideung sabab bulet teu. Mana pokok ngomong kitu teh Di adu jeung aing sok. Anjing sok. Cenah aing sok. Anjing nak kakara ribut. Hei. Ya ulah aku goreng tukangan ka aing sia. Anjing. Sia naon atuh Baba? Nah kakak nonjok aing. Si ieu ka aing nyebut tukangan ke goreng ka aing. Lain gitu bang. Mana nu goreng ka aing? Sia ka aing nyebut hideung aing teh dari. Bukan ingat ku aing. Mau lari mah. Gampang aing teh. Sok. Sia di meja coba main. Aku aing sok. Sia naon atuh? Sia naon atuh? Mana sok Badoyok? Naon? Ya, Banyak si yang Wong main. Siji eta mah kelakuan si Jiwong. Ieu mah diadu dombakeun. Si Jiwong kumaha kan? Kadenge pisan ku aing. Cenah Abah Jack jeung Wadoyok cenah ku aing diadu dombakeun ame Garlut cenah. Anu bener sia teh. Kadenge ku aing Si bang. Jiwongna di mana ya? Tadi mah ka ditu. Goblok. Jumpa Roro. Benar ya, Dek? Bener. Anjing goblok si Jiwong. Aing mah jadi katonjok. Mana si Jiwong di mana? Ngomongin hutang ka aing goblok. Sumur. Duh. Hirup aing jadi tenang kieu euy. Puas nama aing teh. Ngadukeun si Abah jeung Wadoyok teh. Soalna karopet, keket mengkene. Ngan aing ripuh. Kakak bikin nambah masalah ya teh euy. Ing kumaha nya? Balik ieu mah. Kudu kabur. Wah, Badoyok. Ampun. Tonto wa. Anjing. Aduh. Mana? Sorry. Ya, Ampun wa. Ampun mah. Goblok. Sia kelakuan sia sing bener teh ku aing mesti dibaba deui sia kunyuk. mata sia teh goblok tong.
Jadi jelema teh kadu domba sih dona sia mah. Aduh batur sih kok bisa gara kunyuk. Ampun Mbah. Ampun. Sia lamun hirup gitu aing goblok. Pencet sia. Wah sekali-kali deui. Tonjok panoyok sekali deui tuban bere pelajaran goblok. Ampun. Adik, kurang. Bener sekali deui goblok. Sorry menjak sorry. Siap mata dulu. Aku ditarik bisa. Ampun Mbah. Ampun. Wah sekali-kali deui. Mun sakali-kali deui sia ngagawean aing. Bari awas lamun hutang aing teh dibayar nu kamari ku aing jabro deui sia. Ya, saya dibayar. Sia teh hirup teh kudu bener bebal. Tah deuleu karasa sia adu ke jalma. Sok sia pokona. Aing geus bebeja ka mah aing sia goblok ditegelan aing geus dua kali goblok. aja. Lampar aku kahet sia teh kamari ka aing bawa. Dawan api ka sebelan teu mana nginjem. Moal. Ke bebal. Aing. Bisa pas deui wae. Berurusan jeung dua eta mah teu balik. Anjay.